Ibu apa? Aduh, matanya Isor cepol. gurusin kuring. Ingat aja di Oh, tapi Sing cepol mata tuh. bunga lamun boga salah ti pamajikan hudang ti peuting bari kieu. Sing bunga. Ustaz geuning make kudu bunga sabab sababiah tahajud tina kieu. Ibuna bapakna ngomongna lalaguna. Ieu nyebutna naon ka salaki? Salaki nyebut naon? Bebek. Digeureus bebek sia. Aslinya ibu orang bebek. Hah? Ayah di sebelah juga lah. Sebagai nemen aing mah. Ya, tinggali Rasul kan tinggal itu tuh judulnya tuh meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Akbar tuh pakai unggul geus ribu teh. Tuh pakai unggul geus ribu. Terus jeung BK gini. Meneladani nurut. copy paste. Oh, Rasul bantu. mah ibu kasih ti Aisyah kasih ti Khadijah ya Humairah. Istriku yang pipinya semu kemerah-merahan eta Siti Aisyah ibu digitukeun ku Rasulullah tersipu malu isin. Ibu jujur urang adukeun ku aing kagok ku salaki sok dipuji tara jauh sing tarik tuman ku aing mah ku salaki sok dipuji tara adengekeun Mbak sia Allahu Akbar. Ibu balik ti dia kabeh kewajiban ibu bikin kasalaki 1 juta 1 juta oke nyusuh kasalakikeun ngumbah beuring kasalakikeun kabeh kasalakikeun ngurus budak kasalakikeun Allahu Akbar kan pedah ibu teh hiji ibu teh boga kewajiban nurut kasalaki. Ibu hari nurut kasalaki wajib henteu wajib henteu oke loba nurut na loba henteu na mulai deui wae mentak lamun teu salaki mah ngubah piring nurut sia ngubah piring balik teh ka manehna mah nyesek balik deui ka salaka pamajikanna nya nyesek Allahu Akbar mentak lamun keur nyesek manggih duit sok bebe jatara mulai terhitung dewa pajarkeun teh cenah rizki ibu soleh pajarkeun teh rizki istri soleh lu soleh mah ngomong kehe teh ngomong soleh tara ngomong ya Allahu Akbar Gusti tapi insyaallah ibu-ibu di dieu mah nurut ka salaki sadayana tara nyumputkeun duit salaki insyaallah balageun sadayana ibu ari salaki bager apa korek mana nu bener sia mah juga nu sarieun diadukeun mah kapok paing mah ibu salaki bager apa korek nah jadi bager mah korek ini sarieun ya Allahu Akbar uih handai naon tadi teh nu kadua teh narimakeun kana kodok jeung kodarna Allah rek aya rek eueuh rek miskin rek kaya ibu Allahu Akbar sing bisa narimakeun mentak cek waajengan ke Johar apa di Manonjaya di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah di bidamal kalakuan hayang naon hayang ridho nadat Allah rek kumaha wae kahirupan bagi orang anu hebat mah geus moal TS ku kapanasan geus moal TS ku kahujanan anggar si eta mah ayeun rek Allah ngeunaheun Bu malah dina hikam mah aya paripaos saur Said Ibnu Athaillah man dhanna in fika kalut fihi ang qadarihi fadha kalikusuli nadori lamun bapak ibu nyangka yen kuloba musibahna teh perasaan Allah teh teu deudeuh Allah teh teu sayang Allah teh heman ka urang fadha kalikusuli nadorihi ciciren eta teh berarti keur bener iman urang ibu jamaah lamun urang menta mobil ka Allah kunaon teu dibere wae lain teu dijabah justru teu dijabahna teh eta teh ijabah Allah naon sababna
sabab Allah apaleun bisi kudu bere mobilna anu tadina babari ditanya jadi hese ditanya awas nu tadina hayang motor kali-kali tadi bere wae Allah apaleun bisi nu tadina sok ngaji tara ngaji batur ngaraji hayo we ngelapan mobil Allah lu biasa ditanya babari ku sabab boga mobil balaga ieu we tidik meni berlaku aya nu kitu aya bismillah aya dewe buluran ya Allah akbar Gusti Pangeran mentak ibu apa jamaah sadayana uihan deui Allahu akbar nu meunang cacaan Allah mah nu kadua narimakeun kana qada jeung qadarna Allah terakhir nu katilu ya nu katilu nu meunang cacaan Allah mah eta jalma sok resep ibadah sok resep kahadean sok resep kana kabajikan rek di mana wae ngaranna kahadean tara dingkekeun beun ayeuna judulna maulidan urang geuskeun ku tilu we kahadean hiji diragukan jadi umat na Kanjeng Nabi lamun ngomongkeun kahadean lamun eta jalma tara salat nah iya anu sok nguseup di dia aya oh acung anu sok nguseup sok aya sim kuring bade naros kunaon nu nguseup tara salat sakehet geuleuh aing mah rata-rata nu nguseup tara salat aneh aing mah tapi insyaallah di dieu mah nu nguseup salat kabeh insyaallah di dieu mah soleh di dieu mah soleh sadayana da urang ge sarua sok nguseup soalna kunaon waktuna salat teh Allahu akbar Gusti tinggal eta kunaon hese-hese teuing tara salat aneh lamun nu nguseup 20 paling nu salat tanggal 5 aji ini 15 kamana ngajar domba ya Allahu akbar ibu lamun boga salat itu panguseup singgungan asli sabab naon sabab nu nguseup mah paling sabar rek teh sabar kumaha nungguan ku kumul koyak-koyakan sampai jemput kana gedong gitu kan Allahu akbar malah heureuyna Allahu akbar nu geloge ku tukang nguseup mah eleh aslina eleh rek teh eleh kumaha Allahu akbar nu geloge hujan badak nampi nu nguseup mah jedong we Allahu akbar Gusti teh mentak ibu sing naon sing barungah sabab nu nguseup mah salabar karek nungguan we ku kumul sabar pokoknya hareupan carewet ibu mah paling beuki ngomong mentak lamun aya lalaki loba ngomong pasti ditasorupkeun ka awewe saeta mah lalaki beuki ngomong kos awewe tapi lamun ibu bab tingkah laku eleh ku lalaki jadi saeta mah tomboy kos lalaki bab ngomong mah ibu menang mentak saur Dokter Aisyah Dahlan Bulurah tinggal dina YouTube-na perbedaan ibu-ibu jeung bapak-bapak dina bab ngomong sajam bedana 3.000 kata edan deui saking kecarena Pak ini sok we ku bapak-bapak mah ibu sok buktina bisi teu percaya keneh buktina ibu lamun ngawe panjang mau dibaca ku laki mah paling laki mah jawaban lagi cukup oke kayak aman apanya paling oke OTW apa artinya OTW oke tungguan we apa artinya OTW oke tungguan we artinya OTW teh oke tungguan we tetap kira mangkat nabi oke tungguan we mana ini Allahu akbar Gusti Pangeran mentah ibu jamaah sadayana awas ya ibu Allahu akbar ya murang kali ya kayak kusimbolin dibahas terakhir ya murang kali hiji eusina kahadean teh salat komo ena bulan mulu diragukan jadi umat na Kanjeng Nabi lamun orang bersangkutan umat bersangkutan tidak salat ya bab salat lamun dipanjangkeun panjang luar biasa ya jamaah
nu teu karasa kadang-kadang aya di diri urang masing-masing. Ayana khusyuk teh jauh tina pamakruhan.